Rama anjeun kacida pisan capena sami sapertos ibu rasa cintana. Tiap dinten anjeunna angkat usaha kapanasan kahujanan tos biasa. Nu dagang nu tani nu kuli ge aya teu aya sanes milarian artosna. Kangge biayaan jenjeng kulawarga pakean tuangeun jeung pangabutuhna. Dipidamel kalawan ku kasabaran mana anjeunna pinuh ku kaikhlasan. Ngadidik nu sae dugi ka dewasa tina macem bahaya anjeun dijaga. Anjeun sedih bapa pasti ngiring sedih. Anjeun bungah bapa pasti ngiring bungah. Mun fala putrana aya nu teu sehat bapa langsung angkat pangmeserkeun obat. Bapa moal istirahat najan capek teu paruguh cicing kulem oge hese. Nu diarepkeun kasehatan putrana sehat badan sakumaha biasana. Bapa ngemutan keur pendidikan anjeun disakolahkeun sareng dipasantrenkeun. Disiapkeun pangabutuh jeung bekelna. Didoakeun supaya hasil ilmuna. Coba tinggal bapa ngurus rai anjeun capek cinta kanya karai anjeun. Eta sami bapa waktu ngurus anjeun anu moal beda pasti disamikeun. Bapa anjeun teh ageng pisan jasana maka kudunya pisan ka anjeunna. Ulah wani nganyerikeun ka manahna kudu sieun kana ancaman Allahna. Mun anjeun bisa ngagungkeun karamana maka Allah tangtu bakal ngabalasna. Ku kanikmatan nu teu aya pantarna nyaeta balesan surga ti Allahna.